Sampurasun, palawargi simkuring ayeuna nyangu kana seeng. Tah sabot kantosan sangu asak simkuring gaduh dage picung tos diwasuh lajeng dikeuretan. Samarana sami bawang beureum bawang bodas aya sesa cabe benot anu kamari lajeng tamihan ieu ku cengek anu bareureum supados aya warna-warna kahirupan. Asa ditonyok congcot nalika hoyong tauco aripek aya anu ngintun tauco teh ti Cianjur. Nuhun pisan Ki Dulur, urang masak deui tah samarana digoreng lebetkeun cabe benot, lajeng tos kitu caina oge lebetkeun neme gebruskeun ieu dage picung. Tah tamihan ku samara penyedap rasa uyah sareng gula bodas, lebetkeun cengek, lajeng ieu golontorkeun tauco tina botolna. Gulak golek sakedap, tamihan ku kecap, sareng pamungkas ieu awuran ku bawang daun. Kacaturkeun sanguna parantos asak cenah palawargi, tah urang geblokkeun heula kana baskom. Sanguna urang akeul. Supados teu tiiseun teuing simkuring bade nyeplok nog heula palawargi. Tah simkuring bade neda ti payun sareng sangu akeul, ieu aya dage picung tauco Cianjur sareng ceplok nog. Hatur nuhun.